Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumaah, insyaallah Jumaah anu barokah dina kaping 28 Mei 2026 dina surat ngawitan surat An-Nur ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani Allah teh gaduh sifat anu maha rahman, tegasna anu maparin rizki milik kanikmatan sadayana di dunya kasab kabeh makhluk kalebet umat Islam, umat mukmin, umat kafir jeung umat musyrik sakabeh makhluk ku Allah dipaparin nikmat di dunya. Ar-Rahimi Allah nu maparin nikmat ka umat muslimin wa muslimat di akhirat, mukminin wa mukminat di akhirat wungkul. Tah kitu. Saterasna. Suratun ari ieu hiji surat nyaeta surat An-Nur anu diturunkeun di kota Madinah sadayana 64 ayat. Anu hartina An-Nur teh cahaya. Jadi kedah dipaparin cahaya keluarga urang ku ieu papatah tina surat An-Nur. Maksudna saur Kangjeng Rasul ieu surat An-Nur kudu ditepikeun ka keluarga urang pikeun jadi nasehat kanggo keluarga urang jeung muslimin muslimat sadayana. Mangga urang lajengkeun. Suratun ari ieu hiji surat anzalnaha anu geus diturunkeun ku kami ha kana ieu surat wa faradnaha jeung geus difardukeun ku kami atawa geus diwajibkeun ku kami saur Allah ha kana ieu surat nyaeta geus diwajibkeun dipelajari. Sadayana ge kedah dipelajari ari kitu mah ngan ieu mah diutamikeun sabab seueur hukum-hukum anu aya dina surat An-Nur. Wa anzalna jeung kami nurunkeun saur Allah fiha dina ieu surat ayatin pirang-pirang ayat bainatin anu jelas anu nyata anu tiasa dibaca dipelajari kalian kahartos supaya naon la'allakum supaya anjeun kabeh tadzakkaruna nyanak pelajaran nasihat contoh hukum jeung sajabana tina ieu surat An-Nur. Saterasna azaniyatu jeung ari awewe penjinah ieu mah penjinah anu can kawin hartina goir muhson. Wazani ka jeung lalaki penjinah anu can kawin. Hukumanana kumaha? Pajlidu mangka kudu dicambuk, kudu dijilid tongongna kullu wahidin kana tiap-tiap urang minhuma tina eta kaduana mi'atan kana 100 jaldatin jilid kana 100 cambukan. Tah eta hukumanna teh. Wala ta'khudzukum jeung ulah nyanak anjeun nyanak anak naon bihima kana kaduana eta penjinah lalaki jeung awewe anu can karawin ra'fatun kana rasa belas kasihan ulah karunya fi dinillah dina negakeun agama Allah. In kuntum lamun anjeun kabeh tu'minuna billahi iman ka Allah subhanahu wa ta'ala wal yaumil akhir jeung iman kana poe akhirat. Jadi lamun ngarasa iman mah teu menang ngarasanya da eta teh cenah anak eta teh Allah atawa sahabat eta teh da hukum ti Allah kudu ditegakkeun. Saterasna wal yashhad jeung kudu disaksikeun kudu disaksian azabuhuma dina nyiksa huma kaduana dina mere azab kaduana nyaeta 100 cambukan. Taifatun tina golongan muslimin anu aya di lemur anjeun minal mukminina ti jalma-jalma anu ariman kudu disaksian ku jalma-jalma ariman keur dicambukna minimal tiluan atawa sagolongan jalma-jalma anu iman di lemur anjeun.
Saterusna azani ari penjina lalaki anu can kawin layang kihu teu meunang dikawinkeun illa zaniatan kajaba ka awewe penjinah deui al musyrikatan atawa ka awewe nu musyrik nu kotor mah teu meunang dinikahkeun kana bersih artina kitu wa zaniatu jeung ari awewe penjinah layang kihuha teu meunang ditikahkeun ha itu awewe illa zani kajaba ka lalaki penjinah deui au musyrikun atawa jalma anu musyrik lalaki wa hurima jeung diharamkeun atawa diulahkeun teu diperkenankeun zalika kana itu kajadian alal mukminina ka jalma-jalma anu iman. Jadi hartosna ulah dihijikeun jalma-jalma nu bersih jeung nu kotor. Jadi nu mukmin mah anu Islam mah anu bersih sok nikahkeun ka muslimat nu bersih deui. Penjinah ka penjinah deui, musyrik nu musyrik deui. Ulah dihijikeun antara penjinah jeung umat muslimah atawa muslimin. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.